Kana wudu mode patrema kulit anu lain mahram nyampa palawan payun atau pengker tuh atau kusab kulem bari teu ngimpi jima nya niata 3 rupi anu diharamkeun anak kahiji haram salat deuk wajib atau sunat katilu haram tawaf deuk wajib atau sunat kaopat katiluna haram nyampa Quran jeung nyana Quran wakadalan iku haram kharitatun utawi cenah kantonge mushaf termasuk nyampa kantongna Quran lamun teh mah Quran di kantongan atawa model di etaan nya di loketan maca loketa Quran haram eta wasundukun lan petine Quran wasundukun lan peti apa namun teh mah Quran di petian aya peti tina naon bahana tuluy di jerona teh Quran eta mah eudeuh sa ayat atau sa surat atanapi 30 juzana simpen di dinya salajengna dicampa eta peti ku anu teu gaduh wudu haram kade haram tanya bihi ma ikut tetep ing dalam kharitoh lan sunduk mushafun utawi Quran ta anu mana di jero eta kantong di jero eta peti teh Quran dicampa dibawa ku nu teu gaduh wudu itu haram kade wayahilu lan halal apa hamluhu ngagawane mushaf bi amtiatin ing dalam piro-piro banda bi tafsirin ing dalam kitab tafsir aksaro kang leuwih akeh minal qur'ani tibatan Quran wapi darohima lan ing dalam piro-piro dirham wadananiro lan piro-piro dinar wal khawatima lan piro-piro cincin salajengna kumaha yeuh nib bila mana aya Quran tapi masih kene barang pada di haji ijah gitu nya ngicalan Quran atanapi Quran geus aya terjemahanana tafsir teh model kitab tafsir Jalalain tafsir surat Yasin jeung nu sanesna kari-kari eta nu icalan Quran anu nyanak tafsir anu mawa tafsir nu bukan tafsir teh ta anu ngagaleuhna oge teu gaduh wudu teu gaduh wudu kumata walarana ya hilu halal halal nyepengna halal mawana halal mawa naon mariksaanana bok wilayah nu suek anu teu kacitak mah enggak ari masih kene banda mah atanapi kitab Qur'ana geus jadi tafsir model Jalalain tafsir Nawawi jeung tafsir-tafsir anu sanesna mangga itunya dengan catatan tafsirna langkung seueur tibatan Quran itu tafsirna langkung seueur tibatan Quran nah kumaha lamun kieu ieu mah Quran nah aya tulisan salianti Quran model Latin kusabab Qur'ana dituliskeun kana Latin aya Fatihah aya Qur'ana nya Arab seratanana aya Latenna tak kumaha kitu eta mah doraka ngalatenkeunana ge termasuk sami mawana nyampana oge haram tama oh model ieu geuningan Yasin nya Yasin terjemah tanya Arabna aya nya Latenna aya haram tama ade nya nyerat Qur'ana ku Laten geus haram sakumaha dina tukilati pangersa gasol ge nya pan aya katerangan ke di akhir kayak di alam kubur bakal aya jelema rupana seperti monyet diantarana nyetan waktu di alam dunia sok nyalin seratan Quran karena salianti Arab salianti huruf Quran karena Latin jadi monyet satuina ke di akhir zaman bakal loba jelema galelo nyeta gelo teh kusababiah kumawani nuliskeun Quran karena huruf salianti Quran karena Latin teh tah garelo ka jelema teh marawatna hudang di alam kubur jara di monyet kusabab kumawani kana Quran kitu mata kade bisi ka urang aya anu nyuhunkeun doa der dibere ayat Quran teu bisa maca manehna teu nyuhunkeun dilatenkeun entong kersa kitu nya kan entong kersa kumaha ieu mah ngawulang bari ibu cici ngawulang cenah tuh ngalaten-latenkeun Quran teu kengeng omat urang mah da terang atuh lamun dilatenkeun berarti Quran teh hina
ciri nahina bisa diterjemahkan karena seratan nu sanes satos kitab anu sanes di Injil, Torot, Jabur pan diterjemahkan sabab aya pelaturan anu nguningakeun Torot, Injil, Jabur tah tiasa atau teu tiasa diterjemahkan tuh matak diterjemahkan seratanana tah Quran mah panan teu kengeng pelaturanana eta matak jarang anu nyeratin Quran karena salianti huruf Quran sararieun itu nya mamalana henteu gelo di alam dunia jadi monyet ke di alam kubur panauzubillah tuh itu nya tah kadelah tah ieu mah masih kena jadi barang icaleun tah kudu ngical dicampak bari teu boga wudu dibukaan teu boga wudu mangga termasuk anu ngagaleuna dibabawa itunya tegadu wudu dibuka tegadu wudu ditinggalian dipariksa bisa aya huruf anu kalangkung tah teu boga wudu mangga ai barang keneh mah termasuk Qur'ana dijikeun jeung tafsiranana jeung asbabun nuzulna jeung katerangan-katerangan eta ayat atau surat Al-Qur'an seu tafsir teh ada Jalalain jeung tafsir Nawawi jeung bade tafsir Ibnu Katsir jeung sajabananya seu tafsir teh tah teu jadi masalah dengan catatan tafsir langkung seueur jumlahna tinimbang ayat Quran. Teu gaduh wudu mangga. Bade diawas teu gaduh wudu teu nanaon. Nya. Salajengna kumaha ieu Quran diseratkeun dina artos, bade dina dirham. Kade dina dirham nya. Tah dirham teh pan aya seratan Quran. Nya, aya seratan Quran ti kawit seratan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh aya seratan Quran mode wa azim finasi nya laqad ja'akum jeung sajabana tah da ketentuan negara ngadal dinar nah ngadal di kada nama dirham teh tah kudu aya seratan Quranan anu nawiskeun eta artos teh artos lambang negara anu ngagungkeun agama Islam le dinar jeung dirham uangna aya lapat tina Al-Qur'an tak kumaha dicepeng eta dinar dirham teh kudu teu gaduh wudu termasuk anu gaduh hadas ageng haid nifas atau junub kumaha tah kenging teu jadi masalah kenging tah termasuk kiasanana barudak seratan Al-Qur'an anu diseratkeun kana dinar jeung dirham teh nyata seratan Quran anu dianggo landong anu kudu dicacanak anu sebut ajimah teh nah diseratkeun ayat tertentu dina kertas atau dina kulit maung kulit mencak gitu nya anu maksana kanggo tujuan tertentu model landong model penjagaan gitu nya atau maksud-maksud tertentu dicanak teu boga wudu dicanak gaduh hadas junub haid atau nifas sawa eta niatna oge landong teh tah eta mah halal teu jadi masalah tuh wa khawatimi jeung diserat dina pirang-pirang ali gaduh ali gaduh cincin aya tertentu anu ngandung khasiat tertentu kan persyaratanana itu nu kosu kang den cap ya hotam ala kulin ing saban-saban sawiji binha saking ayat minha ikut tetap saking minha ikut tetap saking darohim wadananir wa khawatim gitu Quranun utawi Quran nah satuina dina dinar dina dirham dina ali teh aya seratan Quran gaduh cincin nah syarat terasa detik-detik kurang teh ieu mah ali teh dina watangna aya seratan Quran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu wajib finasi talaqad ja'akum atau naon kitu nya ayat Quran kurang apa itu ayat Quran tapi diseratkeun cincin mode dina keris gitu tah ayat Quranan itu atanapi modena kertas gitu ayat Quran tangna nyeratkeun di dinya bisa aya ulama anu nerangkeun ulama ulama al-hikmah anu nerangkeun menang nyeratkeun ayat tertentu dina bahan tertentu model dina besi anu jadikeun ali atanapi emas anu jadikeun ali atau perak anu jadikeun ali atanapi tamaga anu jadikeun ali atawa naon anu jadikeun keris akan atau artos gitu dina dirham teh
atanapi na kertas disebat haji mah tajang tujuan tertentu maka urang niat baik turut patuh ka ulama al hikmah eta kanggo tujuan urang ku berkana nyana eta barang anu aya ayat Al-Qur'anan walaupun teu gaduh wudu walaupun teu gaduh wudu kerehet keur nipas keur junub kenging halal teu jadi masalah nya tah wala yumna lan ojo den cegah sopo al mumayyizu bocah kang dengar al muhdis kang duwe hadas min masih musafin saking ngagapoke Quran walauhin lan papan lidarosatin karena ngaderes wa ta'lumin lan aji satuina ulah dicarek bok pilih aya budak nya walaupun geus dengar ngan balik mah teu acan karek dengar kitu model 5 genep tahun 7 tahun teu boga wudu budak teh na malum budak keneh can balik ari hideng mah geus nyana Quran atau papan anu aya seratan Quran maksana deuk ngaderes atau deuk ngaji teu gaduh wudu bari eta budakna teh can balik karek sed hideng kitu nya amal 5 4 tahun atawa genep 7 tahun tak kumaha tak kanggo sepune carek ulah walaranana keun bae dihampura eta budak anu karek hideng nya can ari balik mah karek hideng gitu karek deuk sed denger mawa Quran nyampa Quran muka Quran walaupun teu gaduh wudu termasuk kertas-kertas atau papan-papan anu aya seratan Al-Qur'an dicampak ku eta budak teh jadi masalah alias halal kitu nya komodo eta budak deuk ngaji di bumi teh nyana Quran disusuhun atau kana kantong dibabawa dikekelek maksana deuk ka madrasah deuk ka bumi tempat ngaji gitu deuk ngaos teu boga wudu teh jadi masalah halal kitabu ahkamis sholati wallahu a'lam.